panggih jeung Kakang Sepot mangalingihkan bagja Papaliran pangaus Aisyah makin kita asup jadai desa molor si Sepot masuk bapau ke kana gede klub aing ye barunya jauh mengalihkan Sepot mengalihkan ayah ini alhamdulillah cuma keprihatur mah dengan sekali lamun minta duit aing digableng damang mangcekan Sepot aya si Barna long damang saya kumaha wa semar sehat ya Barna bakto sih sauna mun bapak kamang sia rek naon ka dieu Kang boleh bade ngaleut naon kan geus nginum parantos mah geus mantong dibere nginum beri ngaleutna tuang naon geus daan saritaan geus daan parantos mah pahit mantong dibere pegang saya astra jika bingung temang hitung susah kaya sudah disampakeun budi seperti kieu kedah di mana mimiti nyarita bogoh kalalasan kumaha ngomongna sok cing laosir lagi na komentar na kursi di anak kursi aing kotor belum berang mali dia pakai keset tadi dia nak keset kalau meminta
Dia buru-buru ngomong, lamun si ayang duit aing 3 bulan. Hah? Lamun sangu urut aya nu tadi. Aron dedeg di bawah sia. Bahaya naon kan mangga gelawak cabalak kagak. Kudu ngomong naon aing. Ngomong. Wani kedua gitu aja. Jegur-jegur yang mencidam ya. Kalau selama mang abdi ka dieu teh kahijina abdi teh silaturahim jeung mang. Hah? Silaturahim. Silaturahim teh naon?
Ya bisa yang penaknya yang manusia yang panggil mantu. Oh semua serius. Keduanya baktos dipun bapak langsung katiluna naon katiluna teh abdi teh ieu teh salerena mah saperkawis dua perkawis dokak cepot kang ulah ngarengap ulah ngarengap teman teuy gitu. Salerena mah mang abdi teh ka dieu teh bade ngalamar tukang ngarit geus aya, tukang macul geus aya, tukang rampe geus aya, tukang nyarang geus aya, make mesin kabeh oge. Jadi di dieu mah geus eueuh lowongan pekerjaan. Salah mah sanes ngalamar pagawean abdi teh naon? Abdi teh salah mah katarik ka pati-pati kapantang asmara gama ku tuang putri. Jadi abdi kade teh bade ngalamar Lalasari. Naon anjing? Pak kasar, Pak. Leuwih kasar si ieu goblok. Ngahina sia ka aing anak aing dilamar ku sia. Da sia teh nyaho anak aing dilamar ku menak, anak aing dilamar ku raja. Goblok. Setan alasia. Raja-raja mengalamar ke anak aing, menak mengalamar ke aing, anak aing dilamar ku gembel Malaysia. Mantok sia goblok. Najis aing teh di sia. Bina-bina teh apa eta teh dulu. Aing keur masa kabenduran geus salah. Mantok. Bapak sama nama siang bro. Palingan bapak aja lagi lihat bapak. Maka jangan hayang ke anak aing sama anak kentong belum. Bang, tapi menapik ke mantap. Tampurakan. Tidak wios lu. Astrajinya emut karena purwa daksinya. Purwa wiwitan daksina wekasanana. Emut yang dilalasari menuju di Saimaraku. Atuh giling kina manahna ya astrajinya pada ngiring Saimara. Sapertos anu liang kaya. Laras mah abdi ditampi benar terus di aplik-aplikan terus suka prak-prakan aing gablek dengan tukar jelema sengsara. Nah tadi nawe mah abdi teh kieu teh kadulur teh gablek rumah saing dulu sia. Rumah saing dulu sia. Nah serius nah. Ngan abdi teh salaras nama abdi ge terang tuang putra teh nuju disaemarakeun. Ya ini tapi pemanggitan abdi pada giring we jika nulian naon pada giring saya marah aduh ini silakan ya bahaya sih temiluan saya marah. Waduh pak ulah pak alah aing mah ku batur ku raja batur teh sieun ku sia eta keung jadi sia teh hayang miluan saya marah mun naon mang seuring tapi lain ditampi belum Aisyah gablek duit di mana goblok. Nah naon ieu saya marah teh make duit make uang pendaftaran sabaraha uang pendaftaran anak di mana-mana uang pendaftaran teh leuwih 10.000 sok ya abdi aya 15.000 dibikeun kabeh kain naon waktu ini badut ya uang pendaftaran anak aya naon maneh sabaraha 20 juta sabaraha 20 juta 20 juta itu biasa ditawis man 15.000
bisa kan batur dia 20 juta. Wah terus aing berkawin deh. Bedo aing tidak wala. Jadi 15.000 trik dibelikan tamang aing. Mereka gantung mani. Aing mereka kadang gantung mani. Dosa mah dosa karena aing mereka gantung mani. Mau gantung aing. Dina mangsa astaginya badai kaluar tina bumi nalurah tokok teh cumati air ngagegiling dina sakuna ya astaginya tapi kadeng-deng astaginya kulantaran air ngagegiling dina sakuna ya astaginya istimewa terus air kawin. Halo, ya Robi, naon aing kadeng dekil. Buah-buah aing tersetru. Aduh. Ieu di gaya mah genuk dina beuteung. Buah-buah amanah. Barang di kodok was tadinya aya artos 2 gepok, sak gepokna 10 juta. Ini nah duit 2 gepok dulu jeung sagepok nata aya tulisan 10 nona genep 10 nona berarti 10 1.000 seberapa duit itu dia 10 1.000 itu seberapa duit deh nona 10 terus itu nona ya genep sebenarnya teh lain itu teh hiji nol terus nol gitu genep kayak itu na 12.000 teh lu bisa uti 10 kayak itu nona ya genep berarti sebenarnya teh 12 kakak. eta mah rokok goblok iya mah duit aduh ampun aing cing bejaan atuh ieu teh sebenarnya jep bejaan ieu teh duit aya tulisan 10 yep hah 10 heeh tak nona kaituna aya genep berarti sabaraha 7.500 berapa 7.500 Wah, kolot tadi teh. Iya si Ohang hang. Ayo itu duit di sebelaha. 10. Heeh. Aya genap. Heeh. Hah? Heeh. Sabaraha sok? Ayo nanya kasih ya. 10 genap lah. 10 genep. Berarti itu 10 juta. Ayah 2 berarti 20 juta. Nah, saya jadi pentawang pendaftaran. Aduh duit tahun ya. Berbedanya mereka mau. Nah, balik lagi. Nah, Kang balik lagi. Yang harus dibayar oleh saya berapa? Wah, gelo ibu dati. Ayo berapa? 20 juta. Tidak bisa kurang sedikit pun. Tidak bisa. Ya, kalau begitu ini ada uang 2 gepok. Silakan semua. Anjir, wadah bodoh. Saya nyaan pak duitnya. Aing mah duit nyaho, goblok gimana nyaan. Anjir. Berarti isuk miluan saya marah. Ayo ilu. Waduh dia lah. Silakan. Pak uang konsumsi. Acan. Nah, ayat uang konsumsi. Seberapa konsumsi paling di 20.500. Ayo bala-bala lagi. Seberapa 10 juta. 10 juta. Malah bok, ini 10 juta. Kami batu dekang 10 juta.
ulah kawin mun aya nu ngapecip dina sakuna astajingan geus dendek deui aing teu barang dikeluarkeun artos 10 juta tina naksukana anjir segepok 10 juta padahal tadi goblok bisa berada deui terus apa namanya sarua 10 juta wah sarua jeung uang konsumsi beraha beraha mau dibayar 10 juta man 10 juta mangga canak anjir penting duit kabar duit di mana sih goblok yang nabung itu nabung di mana di bank naon bank toyib ini tahun dibalik-balik bayangkeun atau acan naon uang keamanan jeung uang kebersihan 20 juta tunggu sebentar gede-gede aku menunggumu gede-gede ayo iya tidak perlu dilihat ini ada 2 genduk silahkan ambil sama Mar itu uang 2 gepok naon nyanyi nakain naon ayo kusia anjir batak dong wah gaib heureuy gaib oh lain heureuy jang gara kaharti aya dir dina hate deui aya kasongongan dina hate saeutik cilaka jelema sebab jelema mah la haula wala quwata illa billahi aliyil azim daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah kumakersa jeung pangawasaan dina we da pangeran mah moal nyumpunan sakabeh kahayang ngan nyumpunan teh pangabutuh urang ade kudu bisa ngabedakeun kahayang jeung pangabutuh teh beda pangeran mah bakal nyumpunan kana pangabutuh urang apaleun kana pangabutuh urang dan lebih kahayang mah kabeh jeung beunanya jelema teh mun hayang bus beunang da mun dikenakeun jeung cara mah tapi lebih kabutuh urang yang ngatur pangeran ayo dengan uji itu ini lah apa yang bisa salah loh ini kan berbatang apa dan keluar ke mau wah duit 20 silakan man 20 juta anjir mana man isukan dulu saya mana hello ilu aduh isuk cekuk-cekuk aing gitu iya aduh aku tunggu aduh aing make kadir teh jelema aing mah ku dewa teh sieun kabeh dewa eleh ku aing lamun ku si eta tiba heula ge aing bareng gigis licik lain naon teh si goblok teh tapi aya nyaho kumaha